Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Kang Haji Channel. Aduh, alhamdulillahnya baraya dina danget Senin ieu. Aduh, suasana anu indah yang berbahagia. Berbahagia tuh, alhamdulillah barayanya orang tiasa dipaparinan kesehatan kenikmatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aduh, alhamdulillah. Tah aku kitu nate baraya urang teh kedah seueur-seueur rasa bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas dina dinten Senin, aduh ya, di pagi hari yang ceria dan berbahagia ini, aduh, kegiatan seperti biasa Kang Haji Channel sareng Kang Haji Banda masih damel di Bandung cenah baraya di Cibuntu tuh. Persiapan kangge pelaksanaan upacara tah ke di dieu baraya cenah sora teh sinareng aya di ke perlombaan cenah. Tah ayeuna mah orang tinggal baraya soalna dapurna Kang Haji Channel tos ngebul baraya tuh nya. Aduh, masya Allah pokona mah. Mugi kabaraya-baraya Kang Haji Channel mugi dipaparinan kesehatan, kemudahan, kelancaran ku Gusti Allah Subhanahu wa taala nya baraya. Aduh, pokona eno nggaskeun ka saungna Kang Haji Channel. Waduh, assalamualaikum Kang Haji. Aduh ya tuh Kang Haji Bana sareng Kang Haji Channel terus siluru baraya tinggal tuh. Aduh, tirisnya masya Allah. Aduh, di anjing mararoyong kene tinggal. Muyung kunaha itu mararoyong kieu ya anjing kieu ya. Senin besok ngahenenya benernya Senin ngahenen teanya. Aduh tuh tinggal baraya Kang Haji Channel tuh nyalah. Aduh, pasti Kang Haji tuh barayanya ya Kang Haji Channel sareng Kang Haji Banda ya nuju Siluru cenah baraya di pagi-pagi hari ya di hari Senin. Rencana nate baraya iteh cenah bade panen kangkung baraya ieu beli dia baiklah baraya pakai panen kangkung nama cenah saur nama 2 mingguan deui baraya. Aduh, masyaallah nya urang teh tuh biasa ngajaga alam. Insyaallah alam ge pasti masih manfaatna ka urang baraya tuh. Masyaallah nya mata ku kitu teh tingkatkeun keimanan senareng katakuan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi pami urang ngalaksanakeun segala perintah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala pasti ku Gusti Allah ge dipasihan kanikmatan, kalancaran, kemudahan dina sagala pamaksadanana baraya. Aduh tuh. Tah ieu cai kahuripanna baraya dah. Wah, pamiusum hujan teh itu cai kahuripan melimpah baraya teh. Tuh, aduh, masya Allahnya. Kela baraya itu yang ngaleur jalana pamitos hujan teh. Masya Allah, ya masya Allah. Tuh, wah, pemandangan sawahna endah iya baraya ya. Masya Allahnya. Nah, tadi teh Kang Haji Channel sinareng Kang Haji Banda teh nuju Siduru baraya tariris cenah. Ai dinten Senin teh sok ngahenen kitu cenah. Aduh, masya Allahnya. Tuh tinggal wah kedap deui ieu mah baraya. Kedap deui teh mah tuh. Bade panen Kang Haji Channel baraya. Wah, mantap pokona malah. Masya Allah pokona mah. Nah, kitunya barayanya. Aduh, urang teh kedah seueur-seueur ku bersyukur. Insyaallah pami urang ku sering-sering bersyukur mah. Aduh, matak saur Kang Haji Channel mah urang teh cenah Kang Oje kudah seueur-seueur bersyukur sanajan urang dipaparinan rezeki sakedike urang teh kudu bersyukur urang teh umat cenah urang teh ulah
ulah kufur, cenah ulah kufur nikmat gitu. Aduh, emang ini ya baraya karaos gitu baraya. Kami orang ku bersyukur mah insyaallah Gusti Allah ge pasti ditambihan kanikmatana. Komo deui urang tiasa ngajaga anu 5 waktu baraya. Wah, masya Allah nya. Anu 5 waktu teh kada dijaga barayanya. Jeung deui ningkatkeun keimanan sinareng katakuan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Janten libatkan Allah dalam setiap urusan urang baraya. Jantenkeun Gusti Allah teh pamuntangan orang dina sagala urusan pamaksadan hajat-hajat urang teh. Insyaallah pasti ku Allah ge dimudahkeun dilancarkeun baraya. Tuh aduh ya. Ya kira suasana di kebon pakuan mah baraya. Kang Haji Channel mah menyatu dengan alam tuh. Wah, bersahabat ya dengan alam teh sadidintena barayanya. Tuh, masya Allah, baraya, masya Allah, masya Allah. Tah panginten sakitu ulah barayanya. Kumargi Kang Haji Channel bade mempersiapkan cenah bade siap-siap, dambal cenah ka Cibuntu itu barayanya. Pokokna mah kabaraya-baraya Kang Haji Channel. Terus tingkatkan keimanan sinareng katakwaan ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tinggal incunan nurus tunjungnya nabe dongkap baraya tuh. Loh, nabe dongkap aja teh incunan nurus tunjung barayanya. Tuh, aduh masih kayak di sesarung. Ayo mangga. Aduh tuh, tah gitu penginten barayanya. Pokoknya mah kabarnya Kang Haji Channel tong hilap lah. Perbanyak rasa syukur, insya Allah berkah dan selalu lancar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.